Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng awewe bunian bagian kadua. Ye anu nganggitna nyaeta Bapak S. Sukandara. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nya najan geus lila pisah, tapi aing teh teu weleh inget bae ka manehana. Naon nu jadi sabab kitu gerantos hatena Suparman. Minta tulung, nulung teh hukumna wajib. Ras ingat kana kabelaanana Mintarsih waktu manehna gering ripuh. Rek ditemonan bae jeung pangpang nama hayang nyaho. Tamatna ieu lalakon jeung hayang nyaho rasiahna. Suparman jalang jeleng bari nyabakan tarang nyeh seri sorangan ngagelenyu. Mintarsih, ku tatangga di Jakarta disebut awewe nyantri, pedah tara kaluar, awewe bunian, jeg awewe mahal. Waktu di dieu jeung aing disebut pamajikanana, padahal upama seug tatangga nyarahun kana riwayatna. Piraku teu ngajarebian, Kang Kardi deui sugan teh teu salalakon. Tapi daki itu memang nak di dunya mah loba pisan nu araneh maruskil anu teu ujug-ujug bisa kaboker mun teu asak meluruh nama. Ayeuna geus jol deui bae manehna minta tulung. Moal kitu ngalejokeun mah deuk ngalejokeun deuk moal kapalang hayang nyaho nepi ka lebah mana sandiwarana Mintarsih teh. Moal Kardi kitu nyusul ti Majalaya atawa Mintarsih hayang dibawa deui kabur ku aing geus teu betah di Jakarta jeung Mahmudin. Namun teh mah kitu cadu teuing moal deuk sakali-kali deui boga kalakuan kitu teh. Tapi naha deui inget bae ka manehna teh teu ngarti nganu jadi kapanasaran teh tetep hayang nyaho marga lantaranana pangna manehna boga kalakuan minculak ti umum. Kocapkeun ayeuna pamirsa harita maman geus nepi ka Jakarta. Kring sorak bel. Geuning Kang Maman, mangga cali Kang, ceuk Mahmudin. Sanajan Mahmudin urang Jakarta pituin tapi kawantu lampar nyanyabaan sarta mindang nganjerak di Bandung. Nyaritana basa Sunda mah kawilang tatagtur tak bentes. Tabu sabaraha ti Bandung Kang? Tadi kana kareta api enjing-enjing. Kumaha Kang? Ari emin teh tos di Bandung deui. Di Bandung. Suparman nyaritana rada pungak-pinguk. Sumuhun kapantos aya mingguna ti dieu mulang ka Bandung saurna. Ke. Akang teh rada baliwat. Tadina manawi teh aya keneh di dieu. Margi kamari ieu nempi telegram yen cenah dinten ieu ping genap kedah ka dieu. Telegram poe ieu kedah ka dieu. Asa ku heran teuing margi ka Karagen nampi telegram deui ti Mintarsih. Sabab aya hal penting cenah ulah ka mana-mana. Heran. Sajongjongan Mahmudin jeung Suparman pahulang-hulang bingung sabot kitu di luar aya nu pupuntenan deui. Barang bray panto dibuka Suparman ngarenjag kaget atuh kise mah nu karek datang ngarengkog greuwas. Geuning ieu Suparman di dieu. Nah parantos lami ngalih ti Bandung ka dieu ceuk kise mah bari solongkrong sasalaman gek diuk. Tapi indah Kang, mung ieu bae pedah nampi telegram bari song nembongkeun surat kawat. Dikantun heula sakedap ceuk Mahmudin. Kawasna Mahmudin ka tukangna teh nitah bujangna mawa cai jeung opieunana sabab teu kungsi lila srog kopi susu jeung kueh-kueh. Sanes dupi ayeuna ti mana panglinggihan asa nembe tepang? Mahmudin nanya ka Kardi. Iya teh Kang Kardi ti Majalaya. Ceuk Suparman mangjawabkeun Kardi, pedah Kardi rek ngajawab rada pungak-pinguk jeung semu era nyebutkeun ngaran sorangan. Bieu barang ningal serat kawati min ka ieu Maman.
ngaraos teu kinten hemangna margi maksud sareng eusin serat kawat teh bat sami sareng nu ka akang miwarang dinten ieu ka dieu malah upami telepat mah dibantuan ieu nyaritana kitu teh Kardi bari capat cipi nyampaan sakuna sarta sok disodorkeun ka Suparman sabada maraca eusina surat kawat kabeh ngarasa heran naon maksudna Mintarsih pangna dina poe eta nitah kumpul di Jakarta. Heran i akang mah nanaon atuh maksudna min teh ceuk Mahmudin bari garo-garo teu ateul tur tah Mintarsih teh tos aya minggona indi ti dieu cenah rek bali ka Bandung. Boa ieu rek ngalejokeun ceuk Suparman meh bareng jeung Kardi. Tiluan silih tetep silih pelong jeung keur silih jug-jugan hatena daya sorot panonna masing-masing jeung nu nembus mamaras jiwana masing-masing nimbulkeun daya gaib nu ngagerakeun ati jeung pikiranana nu salalakon kalejokeun. Beda bituna rasa nu geus teu kaampeuh barakatak saleusirian mani arakei-akeyan. Behna mah urang teh nepi ka eleh bawasen ku awewe beunang dilejokeun beri ceuleuh keuteuk saleusirian semu ngeunah nakara. Sumuhun ceuk Suparman bareng jeung Kardi. Anas jauh merlukeun bedul sugan teh lain rek diulinkeun tempas Kardi deui. Diselang ku pating barakatak saleusirian antara Mahmudin, Suparman jeung Kardi uplek ngawarangkong medarkeun pangalamanana masing-masing satungtung sagebrug saguyer jeung Mintarsih sarta kabeh ge ngarasa heran ku tingkah paripolahna kituna teh di barung peting Cikikik rasku titik-titik. Keur meujeuhna gorgar pisan ngawarangkong di luar aya nu kaketrok bray pantomuka. Oh, Tuan Siregar datang juga. Kapan dari Medan? Tanya Mahmudin. Sudah lama, malah saya dapat sebulan tinggal di Bandung. Ada urusan apa lagi di Bandung? Ya, banyak urusan pribadi soal ekonomi, tapi saya kecantol orang Bandung. Oleh siapa kecantolnya? Cek Mahmudin. Semu heran beda rasaan. Malum saja bepergian. Ya, bila bepergian bawa Mercedes, gampang dipakai mancingnya, cek Mahmudin bari seri koneng. Nah, gara-gara itulah Mercedes hitam saya, si Koboy. Siregar bari ngalenggak asa kasep. Memang, kalau Mercedes dipakai mancing, sekali sikat bisa dapat ikan ciburui beberapa ekor. Mahmudin seri sedang ari Suparman jeung Kardi mah ukur kapi asem. Begini, saya mau tanya, apa Tuan Mahmudin sekarang tinggal di sini? Dulu kan tinggal di sana. Ya, memang saya tinggal di sana, tetapi ini juga rumah saya. Geus loma pisan antara Mahmudin jeung Siregar teh malasanyana batur sakongsi dina pausahaanana. Tapi najan kitu maranehna teu nyangka-nyangka bakal patepung di rawa bangke datangna Siregar ka dinya. Sanyana mah teu beda jeung nu sajana di telegram ku Mintarsih supaya kumpul. Tepungna Siregar jeung Mintarsih waktu Mintarsih ditinggalkeun nyaba ku Mahmudin ka Palembang. Harita Mintarsih indit ka Bandung ngan di asem lama tepung jeung Siregar nu make mobil sedan Mercedes nu kabeneran rek ka Bandung deui. Atuh milu kana mobil nepi ka laluasa pepelesiran di kota Bandung serta ngendong di salah sahiji hotel di Lembang. Sabada pada muka kartu masing-masing antuk napating Cikikik asa nambahan batur anu kapacikeun saterusna mah ngobrol teh teu puguh tujuanana lantaran hatena pada ngandung pikiranana. Tekung silila sabot keur gorgar uplek ngarobrol bari diselang ku saleusirian bray pantomuka su polisi opatan nodongkeun pestolna. Maaf tuan-tuan, betulkah ini rumahnya Tuan Mahmudin? Betul Pak, jawab Mahmudin bari haros-hos ruas. Suasana anu tadi rame kuno saleusirian bari gogonjakan ngadadak robah lirga angkat tincak sedang kabeh nu aya di dinya silih reret pada ngandung curiga. Oh Tuan sendiri, Tuan Mahmudin,
Polisi teh maju salengkah, sedang Mahmudin mundur salengkah, bari ngadeg-deg. "Tuan ini siapa?" Saya Pak, Siregar." Cek Siregar banget ngadadak nyiak sepa. "Maaf tuan-tuan, ini surat perintah saya." Bari songasongkeun surat perintah ka Mahmudin jeung Siregar. Sabot kitu polisi teh ngaluarkeun bangkolna. Barang Mahmudin jeung Siregar nenjo bangkol panonna mani molotot teu ngicep-ngicep, bari undur-unduran. "Dan tuan-tuan ini siapa?" Polisi nanya ka Suparman jeung Kardi. Saya Suparman Pak." Bari negar-negarkeun hatena. "Saya Kardi," cek Kardi bari ngadeg-deg. "Oh, jadi tuan-tuan ini Suparman dan Kardi?" "Iya Pak," cek Suparman jeung Kardi mani barang. "Permisi Pak, saya ingin ke WC," cek Siregar bari ngolosod. "Jangan dulu pergi Tuan Siregar," cek polisi. Hari polisi nu saurang deui terus ngahalangan panto dapur. "Sekarang tuan-tuan harus ikut dengan kami ke kantor polisi, karena ada suatu urusan penting dengan diri tuan-tuan Mahmudin dan Siregar. Sedang tuan-tuan Suparman dan Kardi, kami perlukan juga keterangannya." Hari tak keneh lengan Mahmudin jeung Siregar dibangkol dihijikeun terus dibawa kana jeep. Oge Suparman jeung Kardi milu ngan manehna mah teu dibangkol. Teu sangkanya Kang, dina waruga wanita nu sakitu lemahna seperti Mintar sih, make bisa ngabongkar kajahatan nu sakitu hebatna, nu ngarugikeun nagara jeung bangsa. Cek Suparman muka obrolanana jeung Kardi di imahna dina hiji peuting samulangna ti Jakarta. Patali jeung Kardi teu bisa terus balik ka Majalaya lantaran beakeun oplet. Nya eta atuh ye beu kapi anggohan. Ari urang lalaki nu kawilang jagjag waringkas geus boga jasa naon ka nagara. Eta boro tadi nama akang ngecap ka Mintar sih teh siruntah masyarakat kembang jalan nu taya pupurieunana. Buktina bet teu kebat nyaritana teh lantaran kaburu ditempas mantenku Suparman. Nyoledat sangkaan teh nya Kang, jeung eta deui teu sangkana teh pantar Mahmudin jeung Siregar anu cek abdi mah tadina jelema bener we dari omongna mah geuning sakitu mulukna. Pajah teh kudu nyaah ka bangsa jeung bela nagara. Akang ge tadina mah boga sangkaan maranehna teh jelema hade, tapi hari buktina mah geuning musuh-musuh nagara panghalang revolusi urang. Pantes nu kitu mah dihukum pati oge da pengkhianat. Atuh daki itu perwatekna ye tukang dudunya tara ngarasa seueuh ku harta bandana. Nenjo wanita siga ucing nenjo borit hayang ngarekeb. Nenjo wanita siga ucing nenjo borit hayang ngarekeb. Atuh tukang ilmu tara sugema ku sagala rupaning ilmu pangaweruh nu geus diulikna. Panghianat bangsa tara puas upamana can nenjo nagara jeung bangsana hancur. Nu hese teh nurutkeun pamanggih akang mah neangan nu daek ngamalkeun tinu harta bandana atawa pangaweruhna keur kamaslahatan jeung kamajuan masyarakat. Leres Kang, loba jelema nu beuki loba bandana kalah beuki ngagencet ka siletik. Loba nu uang awong ka batur kudu daek amal jariah, tapi manehna sorangan pedit tara daek jakat-jakat acan. Nu pinter ku pinterna, loba nu sok minteran nu bodo, nu luhur kalungguhanana nu diharapkeun nyaah ka siletik. Loba nu ngagunakeun kadudukanana keur kepentingan pribadi jeung golonganana. Iraha atuhnya nu karitu teh rek saladarna abong zaman muter, cek Suparman mani antang jauh paninengan. Memang ye revolusi belum selesai, engke oge nu karitu teh digeleng ku roda revolusi, diganyang ku roda masa. Tah mun geus kitu kakara beres. Ke. Nah kira-kirana Mahmudin jeung Siregar teh bisa lesot tina tuduhanana. Kabantu manehanana mah jelema beunghar bisa mayar pembela atawa bisa ngamplop. Kalah kumaha ge moal bisa lesot tina hukuman lantaran cukup buktina nu dibongkar ku Mintar sih. Jeung deui geus taya petana bisa ingkar. Ongko dosana ge sakitu beratna. Jeung deui sugan teh Mahmudin jeung Siregar teh lain komplotanana
paingan sakitu lo mana nyaeta atuh Kang, cek Suparman bari heai. Jeung deui nurutkeun keyakinan akang mah kacurangan, kajahatan sanajan sakumaha rikipna oge awal akhir pasti bisa kaboker. Sabuni-bunina tarasi moal weleh ka ambo komo upama seug ngemutkeun kana kepercayaan agama mah kapan teka hukum di dunia oge ari hukumullah mah teu bisa lesot. Tapi nyaeta atuh kiwari mah zaman kabendaan dina sagala rupa teh diijir ku duit kana bangsa hukumullah teh dianggap sepi. Da eta rasana uang punya kawasa tapi ari dosa mah dosa bae. Ngan tetep nu jadi kapanasaran teh hayang terang jeung bisa ngabongkar rahasia pribadi mintarsih naon sababna pangcadu kawin jeung deui sugan teh ngan urang wungkul nu kitu teh sing horeng Mahmudin nu geus diaku-aku salaki ge ukur sagebrog cara urang. Muga-muga bae kalakuan urang kitu teh ulah nurun ka anak incu mah geus we semut urang palias. Nah manip sapamanggih pisan Kang ngan tepok bae cek Suparman bari mesem keur meujeuhna ngobrol ngawarangkong nyaritakeun lalakonna masing-masing. Jol bujangna Suparman mikeun surat di mana Didi? Rupina mah ti Surabaya, katampina mah parantos sawatara dinten basa nuju angkat ka Jakarta teh. Cuk Didi bari leos indit deui ka tukang. Cing buka naon cenah Ji? Berewek amplop disewaikeun ku Suparman eusina dibaca ditarikeun kardi ngabandungan semu saregep pisan. Surabaya pos tempel kahatur Kang Suparman disasak gantung Bandung. Sareng hormat Kang Maman tiasa jadi ieu serat katampina waktos akang di Jakarta keneh atanapi samulihna ti Jakarta ngahaja dikirimkeun sabada polisi ngabongkar kajahatan Mahmudin jeung Siregar anu jadi musuh nagara anu geus loba ngarugikeunana ka nagara jeung rakyat. Jadi anggota gerakan subversif nu ngarongrong revolusi disebut ngahaja soteh margi hayang nembongkeun yen di makhluk nu geus katotol runtah masyarakat oge. Ari rasa jeung pamikir nu bener mah masih keneh ngancik. Buktina Min tiasa ngabongkar kajahatan anu hebat anu kacida ngarugikeunana ka nagara urang. Lain pisan Min sumeja agul kajasa ngan ngebrehkeun kalakuan curang mah teu dihurang teu dikeuyeup tetep dipikacua serta kabeh ge hayang ngabasmina. Sajabana ti eta kasawang yen perkara Min sok magak bae ari diajak kawin ku Kang Maman beris jadi pertanyaan nu pinuh ku kapanasaran. Ayeuna sabada insap serta ninggalkeun lemah cai baligesan ngajadi lantaran ngarasa geus ngaragragkeun harkat martabat wanita dina pandangan umum. Itung-itung ngabuang maneh Min moal balik deui ka lembur. Oge Min rek medar heula asal usul pangna Min pada nyarebut awewe bunian teh kieu geura. Sanyana dongeng ngeunaan asal usul Min anu kungsi didongengkeun ka Kang Maman di Jakarta teh kurang bener. Eta mah sakadar hayang dipiandala bae. Tapi ari Min boga anak mah nyaan ngan lain 3 tapi hiji awewe. Malah ayeuna ge masih keneh aya dikukut ku cecici lanceuk Min di soreang. Sanyana dongeng ngeunaan asal usul Min anu kungsi didongengkeun ka Kang Maman di Jakarta. Di Jakarta teh kurang bener. Eta mah sakadar hayang dipiandala bae. Tapi ari Min boga anak mah nyaan ngan lain 3 tapi hiji awewe. Malah ayeuna ge masih keneh aya dikukut ku cecici lanceuk Min di soreang. Dina mangsana seuneu revolusi ngagedur nguak-ngawik sabada proklamasi Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1845 Min kakara kawin ka Kang Prawira. Harita umur teh kira-kira 17 tahun. Ku nguping beja yen Kang Prawira teu neung-ludeung leber wawanena sok mindeng milu ka garis hareup sarta nyaksian sorangan ku panon pribadi kana rengkak paripolahna estuning taya cawadeunana. Tali silaturahim duriat beuki nganteng kuat
nepi ka ikrar itikad dina hate rek manutan ka manehna saumur hirup. Harita min oge aya dina badan perjuangan, tapi mungguhing manusia kahayang laki rabi panjang punjung nepi ka pakotrek itek teh ngan ukur dina impian lantaran nu ngatur mah pangeran. Urang ukur boga kahayang dina hiji pertempuran di leuwih balem manggahang dayeuh kolot sisi Citarum Kang Prawira kasambut. Mayitna teu kungsi kapanggih atuh kuburanana tug nepi ka kiwari. Upama teh mah aya nu gancang ngurebkeun teu aya laratanana. Kurang-kurangna peneger iman mah matak mang paung kawantu rangkap jeung manehna teh karek ge setengah tahun. Tulta sejeroning dipihukum teh langka pisan patepung lantaran seuneu perjuangan keur meujeuhna hebat. Manehna mindeng maju ka garis hareup ari min matuh di asrama di Ciparai. Kalawan sedih kingkin min ninggalkeun Ciparai mulang ka kolot di Soreang sedang harita keur kakandungan 3 bulan. Tapi teu lila Soreang ge dijorag Walanda nepi ka bedahna sarta terus ngungsi ka Ciwidey, akhirna terus mundur sarta nepi ka Garut. Tapi dasar awak keur sial, nyeri peurih ditinggalkeun maot ku salaki ge can lipur. Garut ditarajang deui Walanda. Kolot jeung adik-adik min marawat katembak, nu nyesa teh ngan min jeung cecicih katilu orok nu masih digegendol. Hirup di lembur batur najan jeung lanceuk kabantu pada awewe asa nunggelis. Komo ari ras kabudak mah nya terus sakaparan-paran nuturkeun indung suku teh sanyana. Kabeneran aya nu haat Mang Tirta jeung embina daek dipiluan nganjrek. Ti Garut mundur karancah terus ka Banjarsari, tapi lila-lila mah nu dipiluan teh kawasna ngarasa taak kumaha beas. Harita ge dahar teh sangu jagong atawa oyek kalan-kalan manggih sangu. Kajabati kitu istri Mang Tirta teh duka kumaha sababna betimburuan, padahal mah rarasaan min teh boro-boro nyolowedor estuning sahinasna aya di dinya. Puguh rumasa diurusanan atuh pagaweanana sok dibantu-bantu, boh kukumbah boh nyeusehan pisan. Tagiwurna bumi alam asa tungkeb lieu eueuh ragap taya, tapi dina geus teu kuat ngarasa rawing ceuli. Unggal poe ngadenge sindir sampir istri Mang Tirta najan tenegel keras. Dina hiji poe mah bebeja rek indit neangan dulur kapilancekan. Harita indit jeung cecicih katilu orok. Prok jeung Kang Kardi sugan teh tadina mah nya bae rek haat mikawelas taya kaping burih, tapi tina ku poekeun jalan teu bisa majar kumaha. Saamna terus pindah ka Majalaya nuturkeun Kang Kardi serta saterusna diselongkeun di kampung Bale Kambang. Unggal poe Kang Kardi ngajak kawin, min terus nolak lantaran inget sieun katulah ku janji nu diitikadkeun dina ati moal deuk boga salaki deui mun lain ka Kang Prawira. Duh, ari batin-batin mah lain deui ruksakna, teu boleh ngarasa nyorang dosa sarta terus ngajalankeun akal tarekah sangkan teu boga anak. Berang peuting sidikna teu ulu kotek bae di imah, balanja mah geus ngandelkeun cecicih bae. Kituna teh tuda sieun kapanggih ku pamajikan Kang Kardi nu kolot. Teu aneh upama tatangga aya nu nyebutkeun nyantri oge lantaran terang gulampreng, tapi lila-lila mah hirup kikituan teh ngarasa teu ngeunah. Waktosna kabujang sae pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.